Namana si Kunyuk Yosep ti tadi aing nungguan meuni kesel pi bisniseun teh. Hampura lila. Aing namanya mah. Pangeran kana taing. Naon? Kembang kertas. Kembang kertas. Oh, tapi nunggu halus. Nunggus alus. Aya. Aya aing di babaturan. Aya. Heeh. Tapi neangan murah. Ama aing kabagean teu ieu. Apaan mantak aing teh neangan Aing murah. nungguan di dieu di leuweung sia mati tadi meuni kesel cuma. Apaan mantak teh neangan murah teh sampai mana kebagian? Aing kebagian. Aing keur molor ge ngahajakeun ka dieu aing teh pangheulana da pi bisniseun sia mah. Ya, tapi pokoknya mah tawar sing samurah-murahna. Erek ku aing gampang masalah nawar mah. Lah mah kebagian aing kebagian. Tapi nu halus. Oh atuh aing pasti nu alus. Berarti kudu sandapeun dia aing menang nanya. Ya heula. Mun sama 5.000 atuh. Nya heula tuh. Mana erek dagoan di dieu? Atuh ka imah bae. Wah aing ka imah maneh? Bari bawa kembangna. Geus atuh ke aing ka ditu. Bong ket tungguan di ditu ka aing tuh. Oh geuh atuh. Aing erek ka babaturan heula. Hiji. Pokona mah pasti menang we Oh, aing. nu halusnya. Aing percaya ka maneh. Siap. Di ditunya. Hap. Aing ka imah Wandun, aing salabatan ka mana ke Gunung Lewu anjing teh. Jalanan mereka kedepelan kieu aing butuh kembang. Kayak gitu. Aya euy Wandun. Wah, woi. Aduh. Wah, iya aing teh aya pi bisniseun wa euy. Naon? Mun wa mah loba kembang. Heeh. Butuhan kembang kertas wa ku yang dibeli. Wah kembang kertas mah euy. Wah, Wah semoga. aing mah punya pi duiteun ieu mah tuh wa euy. Wah kembang kertas mah. Eta kembang naon eta aya kembangan tah? Nah, iya. Heeh, tah. Kembang alus ieu mah yuk. Eta sabaraha hargana wa? Teh 30.000. 30.000. Pada ka harga balad lah kok bae 30.000. Anjing batian aing 70.000. Man lain kembang kertas. Geus kumaha aing lah. Penting mah jadi duit we. Yo, wa. Geus eta ku aing di duitan we, wa. Heeh kok. Yo. Kan wa eta boga ieu teh. Oh eta tah. Eta naon eta wa tah? Yo. Heeh. Ya teh eta tadi gua bungkus kue. Oh, geus hijikeun ka dinya jang eta na tah. Sampai babari nyokotna urang. Ampun teh. Iya, kan oke jangan ganjal eta teh wa. Yus kurang dibeli. Mau dikurangan wa? Moal, geus dikurangan eta ge. Kabat ngomong dibikeun. Duit teh dulu. Dah, pulangan wa. Aing mah. Sajen teh kembang eta geuna. Nuhun wa. Aing langsung dah rusuh di dagoan. Jong. Eta nu ek meulina cenah rek ka ieu eta Abu Dhabi. Siap nya wa, nuhun. Bong anjing. Kupret. Yo, menang aing. Cak aing ngomong lila, Yosep. Yo, bolo. Sebelah bolong. Kunyuk. Ini mah kembang reba, jangan sama kembang reba. Kembang reba kumaha sia. Siapa bolo teh kata toloyo kunyuk. Sia mun teu apal kembang kertas nanyakeun. Aing naon salahna tuh kupret ya kembangna tah yang hieu. Ieu kertasna. Anjay. Yo. Aing boga carita alus yo kamari yo. Ieu mah pengalaman. Carita naon? Panapal aing mah pohoan jalanana. Aing mah pohoan. Aing teh dititah ka warung. Ku pamajikan teh euy. Tah meuli tarasi. Oh. Aing teh indit ka warung. Di jalan geus poho deh aing teh. Meuli naon teh balik deui aing teh euy. Oh. Meuli tarasi cenah geus di imah teh aing teh. Balik deui aing teh ka warung. Geus tepi ka warung ayeuna mah. Da geus di warungna teh poho deui aing teh. Eta cing teh. Geus aing teh balik deui euy. Makruh teh pamajikan. Makruh ka aing. Tau ka aing teh. Da atuh mana cenah tarasina? Pan aing geus nepi ka ditu mah poho cenah teh euy. Eta kumaha majikan ada kokot aing dibawa. Sot, wok dikobokeun, diumahkeun. Geus tah ambekeun cenah ka tukang warungna. Tuh aing teh indit teh ka warung, diambekeun meser naon? Tah teh apaleun otak. Ya, berarti bau gitu ya. Ya anjing. Nah, eta bisa bawa tarasi gitu nu kitu. Nyaut teh. Ya, padahal disebutkeun ya, Mas. Kapoe sugan. Apa ada mau? Nyaut teh ka bekem. Kakak kempel. Aing we hayu nu ti heula teh si kutu kupret Yosepnya. Si aing ngan kitu tah. Nah janjian papanggih di dieu ka aing teh.
nepi ka waya kieu can datang keneh wae ka ayu aing we nu ti heula teu ngati aing jalma teh ngaret wae aing mah aing geus hayu we menunggu itu adalah sesuatu yang menyebalkan ampun teuing aing geus kagok angsau ka dieu tuh da ieu teh tungguan ku aing sakedeung deui lamun eueuh keneh we ku aing tinggalkeun ieu mah ieu anjing siluman telak pantau geus nungguan anjing aing ngaret mau ngadat gitu bodo amat anjing ngadat tuh si kemblung kunyuk iya macak aing genan kitu tah naon aing ti tadi di dieu sia teh Yosep telat saeutik aing geus dahar heula da aing jalma pan maneh nu nyieun janji teh yang pangijeng aing aya naon ya ong ya kan serangan balik ke kota gaya wae heuh coba mau mobil kamari serangan balik teh ya atuh logik naon maneh jadi aing teh kieu eta lu gawe di maneh maneh ka dieu kan gaya mau mobil celana halus teu kena ayeuna mah baju halus coba naon ieu yang udud dia teh mata tah coba mau jang udud kitu coba udud jam halus tah ya Yosep coba rada bodas anu maleung tuh leukeun teu pelek teuing ya kunyuk naon beureun apa sia teh aing ayeuna tepikeun ka ayeuna ti lebaran can mangkat keneh wae goblok nya tuh mentakan seorang aing mangkat iraha aing ilu ya mah kitu tanu leluar ngungkul lamun ngarah dicaritakeun mah aing datang gaya teh ngahaja sia mah ngahaja naon meureun ayeuna sorangan mau mobil ka dieu mobil nu maneh meureun mobil rental bagong pan kamari geus dibawa ku nu bogana aing teu balik-balik sia mah cuman aing teh mobil maneh kudu meuni gaya anjing jekrem bakayakeun ngareunah aing di kota sia mah di kota teh aing teh lieur Lieur datang ka naon? lembur aing ngahaja sina gaya jang nutupi eta sorangan meureun lieur loba teuing duit loba teuing duit nemeureun aing ayeuna geus mangkat deui sia mah kunyuk pan ieu aing aya keneh di lembur ya mun hayang apal mah aing ditu teh sangsara sia mah teu percaya aing ngomong sangsara di ditu teu percaya pada aing balik gaya heuh di ditu mah aing sia mah ye hayang madang hese aing hayu we di lembur mah hayang ngakanan ieu teh segala rupa bisa di ditu mah aing mutih sia mah lain puasa mutih aing teh muti pedagang kejo lain ngahakan kejo hungkul sia teh dah teu percaya aing mah sia mah teu percaya kumaha sia rek milu da aing moal indi teh naga aing mending kana di lembur nih pepelakan di lembur sia mah kan kamari aing ngemerada gaya eta teh jadi teu kaciri ku batur di ditu mah aing sangsara bagong aing di dituna gawe naon mulungan rongsok lain murung kuntung kunyuk anjing sugan aing teh juga sia teh beunghal baduit gaya alus pakaian alus kacamata alus teh kunyuk